Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama abdi Fani Hamdini, tik kelas 12 IPA 2. Di dia abdi bade ngerjakeun penugasan kelulusan bahasa Sunda tentang carita pondok. Carita pondok. Arti carita pondok. Carita pondok teh disingkat jadi carpon. Disebut pondok sabab caritana cukup pondok. Aya nu nyebatkeun panjangna antara 5.000 sareng 10.000 kecap. Lantaran carita warna pondok, carpon ngan ukur nyaritakeun hiji kajadian. Biasana dina hiji waktu jeung tempat. Dina carpon biasana loba pulunganon atawa loba pelajaran. Tulisan dina wangun prosa sangkan leuwih narik ati. Bisa ditambahan paguneman jeung gaya basa. Kesina nggambarkeun kahirupan sapopoe. Unsur-unsur carita pondok. Hiji, tema. Tema mangrupa utama atawa kahirupan carita timimiti nepi ka akhir. Tema carpon biasana ngeunaan masalah kulawarga, sosial, agama, atawa masalah atikan. Nu kadua, palaku jeung watak. Palaku nyaeta jalma atawa tokoh dina carita. Tokoh carita dibagi jadi palaku utama jeung palaku tambahan. Nu katilu, latar. Latar atawa ngawengku tempat jeung waktu kajadian jeung suasana. Unsur latar ieu penting sabab mangaruhan pisan ka jalan carita. Nu kaopat, puseur sawangan atawa sudut pandang. Puseur sawangan nyaeta cara pangarang ningali sakabeh carita anu dikarangna. Nyaeta pintonan ku pangarang serangan atawa ngaliwatan tokoh dina carita. Nu kalima, galur atawa plot. Galur atawa plot mangrupa jalan carita. Galur carpon ngawengku alur maju, mobok tengah jeung alur mundur. Nu kagenep, amanat. Amanat mangrupa seratan piwejang atawa piwuruk anu halangan ditepikeun ku pangarang ka pamirsa carita pondok. C. Sejarah kamekaran carita pondok. Carpon kaasup prosa atawa digolongkeun kana fiksi. Aya wangun carpon dina sastra Sunda mangrupa pengaruh ti Walanda anu kungsi ngajajah Indonesia. Harita istilahna can eces sarta masih disarwakeun jeung dongeng. Carpon muncul kira-kira dina abad ka-18. Tahun 1830 bale pustaka medalkeun buku dongeng Pangurowong. Buku mangrupa kumpulan carita menggaran. Ditulis ku jalma ngagunakeun aksara Sunda Indonesia Merdeka. Beuki loba nu nulis carpon. Tahun 1860 mekarna carpon teh kacida hasil utamana saenggeus medalna majalah basa Sunda. Ieu majalah diantarana Manglesari, Langansari, jeung sajabana. Umumna carpon modern dimimitian ku aksi dadakan. Aya oge wirama fungsina salaku alat pikeun mantuan jalma apal kana carita. Bagian ringkes carita ieu muserkeun kana narasi individu anu tiasa dicaritakeun dina hiji kasempatan pondok. Sakabeh carita sorangan ngan katempo saenggeus sakabeh carita geus ngawartosan. D. Struktur carita pondok. Nu kahiji, abstrak. Abstrak mangrupa bagian tina carita pondok anu ngagambarkeun sakabeh kajadian carita. 2. Orientasi. Orientasi carita pondok ngandung determinasi kajadian anu nyiptakeun gambaran visual ngeunaan latar suasana jeung waktu. Katilu, runtuyan carita. Dina bagian ieu carita bakal neruskeun ngaliwatan runtuyan kajadian hiji kajadian nu teu kaduga. Kaopat, komplikasi. Carita bakal pindah ka arah konflik, kasusahan-kasusahan pikeun tokoh nu mangaruhan setting waktu jeung karakter. 5. Resolusi. Tungtungna dina bagian ieu bakal nyaritakeun solusi pikeun masalah atanapi tantangan anu dihontal. 6. Koda. Koda mangrupa komentar akhir dina sadaya akhirna
carita. Bagian ieu oge bisa disebut kacindekan tina carita pondok. Contoh carita pondok. Dua nu ngalalana jeung hiji beruang. Dua jalma leumpang ngalalana babarengan liwat ka hiji leuweung. Waktu eta ngadadak aya hiji beruang anu gede keluar ti semak-semak deket maranehna. Salah saiji nu ngalalana ngan ukur mikirkeun diri sorangan jeung teu mikirkeun babaturanna. Manehna nu naek ka hiji tangkal nu deket ka manehna. Nu ngalalana hiji deui ngarasa teu bisa ngalawan beruang nu sakitu gedena sorangan. Manehna ngabebetkeun diri kanu taneuh jeung ngagoler bari ngaheup-heup. Seolah-olah manehna tos maot. Manehna osok ngadenge lamun beruang teh moal nyabak sato atawa jelema anu geus maot. Babaturanna nu aya di tangkal henteu ngalakukeun naon-naon jeung henteu nulungan. Babaturanna anu ngagoler. Beruang eta teh ningali ka jalma nu ngagoler manehna ngaendus-endus deket sirahna. Beruang eta teh ngarasa puas da korbanna tos maot, padahal mah henteu. Beruang eta teh indit. Nu ngalalana nu ditangkal turun ka handap ningali babaturanna. Katingalina saolah-olah beruang eta teh ngabisikeun ka ceuli anu ngagoler ibieu. Naon nu dikatakeun ku beruang eta teh? Saur nu ngalalana nu sambunyi di tangkal. Beruang eta nyarita. Saur nu ngalalana nu ngagoler bieu. Henteu saluyu lempang. Babarengan jeung saurang anu ngantepkeun jeung henteu mikirkeun babaturanna anu keur dina bahaya. Sakitu bae nu bisa abdi dugikeun kurangna. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.